anu dititipkeun, sya'ir nu diseratkeun. Iya sya'ir dikhususkeun keur jalmi nu dirindukeun. Manah abdi keur dilanda ku rindu anu pohara. Iya rindu teh tetepna ka Anjeun nu istimewa. Anjeun anu ngahiasi nu hadir lubuk hati. Anjeun anu melengkapi jalinan cinta nu murni. Anjeun ngalukisan rasa, ngukir karya nu sampurna, sehingga rasa laksana kacipta indahna cinta. Hati nu janten landasan hubungan urang duaan. Cangratkeun ieu ikatan terjamin pagejalinan. Salira parantos dengkap ka abdi janten pelengkap. Ayeuna abdi berharap hubungan ulah sakedap. Upami anjeun ngadadak ilang sirna tanpa jejak. Pastina cisoca ngeclak manah abdi janten retak. Anjeun kekasih hati mun hadir anjeun di sisi. Rek dicepeng eta jari erat pagebari lami. Sabab abdi hoyong pisan ngalepaskeun karinduan. Mungkin ku ieu syairan rindu abdi kaubaran. Syairan ieu diserat mungkin saalaitnya singkat. Tapi sugan janten obat rindu anu tos melekat.